Asal usulna berdiri kerajaan Pajajaran saharja pertamana upami telepat kerajaan paling asli nama kerajaan Sunda anu aya di Ciamis Rahyang Niskala Wastu Kancana gini eta jalan Wastu Kancana tah tidinya dialihkeun ibu kota napan sadayan tanah Sunda teu milik Pajajaran dialihkeun ibu kota na ku putuna incuna mendekati pelabuhan Jayakarta bae sanes Jayakarta atuh harita Sunda kalapa ngatak ibu kotana dialihkeun ka Bogor. Henteu aneh kapungkur ge ibu kota urang kantos di Yogyakarta dialihkeun ka Jakarta malah dijaga di Cina kapungkur Taichan Peking ibu kotana Nanking heula tak kitu hirup teh tuning katunggul ku waktu malah dina ajaran Islam wal asri demi waktu demi wajib nya tayeu demi waktu dina bahasa Sunda untuk cukup ku jam kolot baheula mah da keur zaman can aya jam ayeuna mah gampang jam sabaraha ieu teh jam 8 lebih 10 umpamana jam sabaraha ieu setengah 11 kurang saeutik bisa zaman baheula mah keur can aya arloji sok make tangara waktu teh ku ciciren lingkungan alam gitu umpamana wae dina bahasa Sunda ieu waktu sapersapetingnya wanci janari gede janari teh peuting ya tangtuna ge janari gede teh tabuh siji peuting nepi ka jam 3 peuting tah janari gede teh sabenerna mah ngeunaheun lamun ku urang dipake tahajud teh ieu waktuna janari gede janari leutik geus mimiti ngadeuketan jeung ka salat subuh jam 3:30 nepi ka 4:30 eta janari leutik wanci janari leutik budak mulisik atau kolot ngulisik tah wanci janari leutik keur tiris-tiris na teh geuning bukan rek naon ngulisik nama tapi da moal mungkin ngulisik terus nemok pasti ai kolot mah tanyakeun we ka kolot deui anu geus rumah tangga tidinya maju kana wanci balebat teh anu sok ngemat-ngemat ceneng brai-brai caang di belah wetan tapi can caang nyaan cenah zaman sangkuriang kaberangan dayang sumi teh meberkeun eta tah anu ditinun teh kaen berat barabat katingali nepi ka jiga balebat tah eta balebat anu cahayaan dengan rai-rai caang tapi encan waktuna di mana pajar geus udat-udat tah sinar panon poe geus mimiti nek memongan bulah wetan kira-kira tabu 4:30 eta teh waktuna balebat deui hayam raung kongkorongok gerataranghi kadieu amprok sing jonghok angkatan uing damas leuleuyang kasopono kasopanjang leuleuyang sono monok sono nganyang balebat deui tah balebat waktu balebat teh kira-kira wanci balebat teh 4:30 koko tina balebat tah budak damas mah mun geus balebat kitu geus beres salat subuh calon-calon anggota siap-siap maneh urang santika teh olahraga urang lumpat geus mimiti tah tinu poek pisan teh nepi ka tihang-tihang imah tihang tanggal teh katingali maka disebutna waktuna carangcang tihang waktu carangcang tihang teh lewat pajar teh nyoan remeng-remeng keneh 4:30 nepi ka jam 5 lah eta carangcang tihang engke tidinya maju ditabuh 7 nepi ka jam 8.30 nepi ka jam 7:30 beurang eta wanci haneut moyan da keur moyan teh geuning moe tongong moe hulu teh moe hulu meuli sirah teh wanci haneut moyan tah kitu wanci haneut moyan kitu tanya Kang Ibing damang ya SMS heula upami damang mas nuhun adi fahmi ti sejarah ulah hilap laguna cerita buat orang lupa tiba Iwan heukeun eta mah gampil ius ti Cimahi Kang Batu Sliman Siwacana Palangkaraya anu diiwat ku Banten ti Pajajaran Palangkaraja meureun dibat ku Banten ti Pajajaran sami teh sareng bantu baku Palangkaraja anu di Astana Gede Ciamis henteu sami batu mah tara dipindahkeun batu ciciren seperti batu tulis didinya we narapna matak ayeuna dituna batu tulis didinya sanajan sekali ningali tempat mah sabenerna geus gegek ku perumahan da aslina tidinya ngan hayo digarali teuing baheula tara dipindah-pindah
tanya Kang Ibing pangnyelioskeun logat-logat di Jawa Barat di Pasunan meureun Sukabumi Majalengka Ciamis Cianjur insyaallah ke kapayunnya tah ayeuna minangka bubuka tepang heula cingko asana kayak turang baca heula we sekaliannya lain baca atuh dawing menang nyen sorangan tina wanci haneut moyan jam 8.30 tak akhirnya anjeunna teh ayeuna ti tabu salapan kurang leuwih eta waktu panon poe geus mimiti karasa panas disebutna wanci rumangsang nya rumangsang eta tina rangsang rangsang maka sisipan ngarangsang gitu lah muncul bahasa Indonesia merangsang maju deui ti tabu 10 teh waktu muning anu dipake magawe dilaan sawedna sawed anu eta dina pundukna nalian dilaan isina reureuh heula meureun maka disebutna waktu pecat sawed tuh jadi wanci janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang terus pecat sawed terus engke waktu panon poe luhureun sirah tengah poe tabu 12 disebutna waktu manceran lohor eureun meureun sarolat lohor tah kitu wanci lingsir ngulon eta jam 13 jam 1 beurang waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulonkeun jadi liwat asalna jam 12 mah tengah-tengah sirah ieu mah kakulonkeun eta disebatna wanci manceran tolohor tah terus waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulon teh wanci lingsir ngulon jam 15 jam 3 wanci panon poe satangtung dalam jam 3 mah pas satangtung urang ukuran panon poe teh dah nepi ka kitu teh urang Sunda tidinya mimiti geus rek surup dina luhureun gunung kira-kira tabuh 16 nepi ka 17 lah jam 4 nepi ka jam 5 disebutna wanci tunggang gunung katempona panon poe teh jiga tunggang gunung kitu padahal yang tunggang gunung meureunan hampir kahalangan jadi jiga tunggang gunung terus mimiti layung tah ieu nu paling enah teh senja euy katanya beureum tabuh 17 nepi ka 18 wanci sariak layung matak geuningan sariak layung di gunung iber pasini patepung lawung kumalangkang rong heap nuka pigandrung rong heap nuka pigandrung yeung surya surup layung hibar katanjakan lamunan diumbar geus gawe nyanyi mah teu di kita tidinya wanci sariak layung langit dimisi katanya beureum 17 nepi ka 18 tuluy wanci sareupna geus mimiti poek ta setengah 7 tidinya budak leutik geus mimiti carapeun tos arulin beurang teh reureuh jam 20 jam 8 matak disebutna wanci sareureuk budak tengah peuting jam 24 wanci tengah peuting tuh ti mimiti janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang pecat sawed manceran lingsir ngulon satangtung panon poe tunggang gunung sariak layung sareupna sareureuk budak nepi ka tengah peuting tah kitu tah iya aya nu ti Magelang naroskeun ngan simkuring ti Teurat Kang Ibing dupi kehed naon hartosna kehed sarusna mah gagaduhan lalaki ngan tah ari jadah sarasna tina harap jadah teh maksana mah jadah teh budak anu naon teh anu dilahirkeun anak meureunan sancan kawin baheula mah sok dikitu mah sok disebut jadah teh meureunan artina teu resmi tah buka ari bahasa kama eta mah kasar pisan ulah diange atuh nya tah punten Kang Ibing ari kanyut salaresna ulah asosiasina kanu awon wae da kanyut teh disebatna oge kantong aya nu nyebatkeun eta memang sebagian tina larangan pamegat namun sok aya imut kanyut kantong lamun ditarik nyariut tah imutna teh imut kitu nya margi aya disebut kanyut kunang eta teh kantong paragi nyimpen bangsa lahir budak panglai jaringau segala eta kapungkur tah waktu pecat sawat atos bieu nya kusim kuring tos dibaler bisi hoyong eta di waktu cepat pecat sawat teh tabu 10 enjing-enjing waktu muning nu dipake ngawuluku dilaan sawadna
kamu ngawuluku tepan ingat iya mider cenah anggeran jalu iya mider eta gitu cing laguna kok nyangakeun kasadayana simpuring poho deui we ngaranna ngan inget tah rumah makan teh Mirasa ari nya mah nya pangirimkeun kejo duaan jeung koko aya nu naroskeun Kang upami Cirebon laras asalna tina Caruban cek sabagian aya nu kadinya tapi lamun cek Akang asa eta mah Kirata da Akang mah leuwih yakin Cirebon asalna tina Rebon mah udang leutik da urang Sunda mah ngaran tempat sok make ci artina cai jadi lain Caruban cek Akang margi naon memang aya ge tina area Caruban tapi Akang leuwih yakin tina cai ci teh Ciamis Ciawitali Citanui seueur urang Sunda mah Ciliwung Cisanggarung Cihuni ngaran tempatnya tah Cisomang Akang leuwih yakin lamun asalna eta tina Rebon udang leutik jadi Cirebon tah kitu meureun duka nya laras henteu cing kaluhurkeun deui ko Kang Ibing aya mah sili asa tos kalangkung aya mah tos kana sili dedetkeun urang mah ulah pipilueun Dede Cianjur Kang Ibing hoyong dongeng ke urang milariannya hayang ngadongeng radio nu tahun 80-an aya teh rekaman duka tah Kang cing aya nu naroskeun deui ieu Rudi ti Cimahi naon hartosna Pajajaran nah beuti namian Pajajaran kapungkur ka istana Pajajaran teh di eusianana ngajajar ku tangkal pakis tangkal paku makanya disebat paku jajar di lawang gintung jadi Pajajaran tapi cek filsafatna cenah Pajajaran teh pan banderana teh urang mainna merah putih kapungkur mah ganola teh naon atuh ganola teh ungu gitulah tah eta warna ganola ungu kitu jeung bodas seperti hideung bodas disebutna ngajajarkeun anu bener di nu salah sajajar lah ulah pasaya ulah ributkeun anu bener jeung salah urang pisahkeun jajaranana jadi dua tah kitu Pajajaran teh kitu nya Kang Ibing nah laras Prabu Siliwangi tilem di Gunung Gede ai kamu naroskeun lamun urang ningali sarayana jalmi pasti maot tah Prabu Siliwangi rupina sami ngan nyebut ngaran mah dina basa Sunda mah henteu bisa henteu rata sok aya keur ucing paeh nya keur jelema ieu pupus keur ieu maot tah upami tilem nu disebut jangkar kecap teh suku kata lem eta nuduhkeun ka hanap kalem silem nya kalem teh apa kalbu kahanap kalem lem tilem berarti kahanap sami pupus keneh ngan sangat hormat sesebutanana tah kitu hanas eta di Gunung Gede nya walahu alam bisa bab kumargi naon da kajajarna Pajajarana cakatna pan ka daya gunung-gunung dinya duka aya nu nyebatkeun di anu eta mah panginten kada bagian ahli sejarah sok teras ari Bandung naon Kang Bandung aya nyebatkeun tina bendung eta ge leres panginten da kapungkurna Bandung teh mangrupa bendungan gede dam gede talaga gede aya deui anu nebatkeun dua ngajajar lamun aya parahu di kiri kanana sok dibeunbeuratan teh nu ngarasa imbang eta disebutna Bandung jadi parahu Bandung matak cenah geuningan ngabandung tah eta nya Kang Ibing di Cisarua buah naon anu sikina di luar buka tah mun telepat buah loa tah kitu sok teraskeun deui keun urang kieu we ngawaler sawareh katina telepon sawareh Kang Ibing abdi gagas peneroskeun ari bulenek hartina naon bulenek bulenek teh buleud bentelu naon buleud ngan beteung anu kahareup eta bentelu sabab lamun tarangna nongnong mau disebut tarangna bentelu moal ada bentelu mah khusus keur beteung tongong mah teu bentelu kitu Ius Kang dupi Mama Angga Kusumah laras anu nyiptakeun jurus timbangan sareng di mana paguruna jurus timbangan teh aya keneh saha pewarisna insyaallah upami tilepat malares anu nyiptakeun jurus timbangan almarhum Mama Angga Kusumah linggihna di kebon kalapa dupi jurus timbangan aya keneh antara lain nu nyepengna Cep Adil anu aya di Jalan Jati
eta nyararepeng dati seueur saha pewaris eta jurus aya we urang ngobrol we lah kitu margi jurus timbangan teh jurus anu kacida lemah lembutna malah geuningan diciptakeunana ge aya dina penca teh sok seueur anu kieu ieu ti guru penca ye anu ka antos ka pena ku sim kuring ye aya penca mah cenah lamun musuh datang ka urang aya sabaraha perkara urang lompat singkirannya lompat geus teu bisa lompat balik siksa ari geus dipaksa-paksa teuing mah kitu malah ceuk muka sarama koidan tah aya nu kadua nyarios deui ari musuh teh sarojeng saya mah datang pepageun balik anterkeun mun perubahanan eta marek bengep rek naon tuh tah ari timbangan anu eta anu sim kuring gogodegna teh nyangarepan musuh kudu mah cing yeun jurus kumacarna supaya urang salamet musuh salamet eta timbangan numawi cenah geuningan disebatna timbang rasa urang diciwit ku batu nyeri atau tong nyiwit ka batur tah engke urang ngomong panjang urang panjang we eta mah ieu ge duka da aki angga upina parantos teu aya atuh putrana wa uhi terus teu aya kantun aya keneh si Dedi tah putuna di jalan kopo mana geus lila teh nemangan ka urang Dedi sia geus lila pisan maneh tah cing teraskeun di kaluhur kok ayo ngobrol keun aja dengan ge ngobrol euy Kang naon hartosna pakalungan doma taduda pakalungan mah aya ge kalung doma atau pakalangan ari wana raja naon hartosna Kang wana teh leuweung raja mah nya raja wana raja teh peunginten leuweung tempat raja ngontrol baheula meureun tah kitu ari tunggul rahayu ari tunggul teh anu ngajentul anu jadi tutunggul lamun dinu maot teh meureun teh tutunggulna rahayu teh kebahagiaan teh yang merupakan pusat utama kebahagiaan gitu tunggul rahayu teh itunya teruskeun kaluhur kok eta mah tadi ge geus ieu boro pisan ieu mah ieu operatorna buru kaluhurkeun wan ciharium beungeut nya bade magrib Kang, leres ente di Banten aya aduh urang teh kitu bisa ngomong na salerasna mah bisa ngan nya jang urang priangan membeureun asa teu kelu akang nyaritana nya sok terasela kaluhurna Kang dupi danau Bandung watosna ti mana wae Padalarang pantai Padarang teh baheula mah matak ayeuna geuning sok eta gog apu turut apu bungkul atuh da batu kapur mah kabeh di pantai ayana tah kitu nya sok kaluhurkeun deui kok kayak orang waler setik-setik we Kang pamuterkeun lagu tepang bungaran insyaallah Kang upami sangkuriang aya sangkuriang teu aya sakuriang legenda aslina sada sangkuriang sang guru hiang itu Kang Ibing kunaon pamiseutna budak teu keng ameng sok aya sandekala sarasna sandekala sandiakala waktu anu picilakaeun sandiakala tuh sande-sande kada bisa sandekala ya bisa picilakaeun atuh waktuna magrib mah bisi aya naon tilita sarang-sarang tak kitunya geulis tuh cing setik deui kok kitu seueur-seueur teh atuh nanyakeun teh Kang hartosna tepis wiring pasisian tepis wiring teh pasisian malah aya sajak mun Bandung baheula mah geuningan apa naon teh cenah geuningan cek sajak Kang Wahyu bisana mun telepat anu ngadamelna teh ceriah warna pucuk kastuba kegairahan hidup merata sampai di tepis wiring tuh kapasisian tak itu tah ayeuna urang puter lagu heula ayeuna mah kok cing hayang lagu tepang mungaran cak mirasa geuningan anak sakitu bener nyebut mirasa henteu datang sia sing bahe ta masakna teu ngarasakeun operator lapar operator ayeuna dijual atos ku aya mangga nyangakeun eta lagu parantos pengintinya eta lagu teh nu sim kuring ta ayeuna bisi teu warawuh ayeuna kecap sesebutan bilangan ieu basa Sunda tong boro barudak sanajan sepuh-sepuh ge geus seueur anu teu emuteun deui aya contoh ieu salosin eta teh 12 siki ayeuna sok aya keneh beli satu lusin aja nah salosin 12 siki sakodi 20
geuning ngajual sarung sabaraha teh atau saya makilah di sana sakituna sa 2 kodi we berarti 2 kodi teh mawana 40 siki sakodi sakodi teh 20 salikur 20 hiji anu anehna lamun 20 hiji salikur meureun kuduna 2 likur mau 42 2 kali salikur henteu salikur teh 20 hiji lamun 2 likur 22 23 likur 24 likur nah atuh geus nepi ka 25 salawe tah 40 saraju 40 teh saraju upamana keur ngitung lauk ya sabaraha 2 raju tadi teh berarti 80 siki eta lauk tuh sawidak 60 sawidak geuningan matak ceuk carita pantun nu buntutna panjangna sawidak depa loh 60 depa kumaha gedena eta panginten sawidak 60 sagros eta geus biasa 144 hartina 12 losin sagros teh salaksa kadeu 10.000 aya salaksa 10.000 aya deui laksa teu ngangosa eta mah dahareun jiga siga kupat tahu laksa eta mah sok make bihun nah tah salaksa teh laksa keti kabingahan aya salaksa 10.000 aya saketi 100.000 matak aya laksa keti kabingahan hartina 10.000 kali 100.000 cing eta bungahna jiga kumaha 1 juta eta mah 1 juta sarua tah geuningan apa namanya bilih engke henteu ieu bilih teu tararang kitu tah teras aya deui ukuran panjang jeung lega 1 mak aslina 1 mak teh 3,77 meter ari sabata 14 meter pasagi ayeuna sok aya salah 1 mak jeung sabata teh disaruakeun aya di Bandung macana 1 tumak aya di Sumedang mah aneh cenah sabata salarasna mah da benten aya sabata 14 meter tah 1 mak anu di kota 1 mak mah salarasna ngan 3,77 meter eta teh 1 mak teh salarasna aslina mah ngan di urang mah di kota mah sok disaruakeun jeung bata 14 meter pasagi kadang-kadang 4 kali 3,5 tah sakitu padahal sanes eta kapungkur mah 3,77 meter teh nyaeta paling saeutik jangkauan lamun urang ngalungkeun tumak ngatak 1 mak teh kitu tah sapal teh 1,5 kilometer mil sarua eta 1,5 kilometer saare 100 meter pasagi buka da teu lega-lega teuing ari sawah dengan sacangkeh wak aya panginten 10 are mah tah 10 are teh 10 kali 100 meter 1000 meter kitu 1 hektar 100 are kari ngitung we 100 kali 100 meter pasagi sabau 500 bata sami sareng 7.086 setengah meter pasagi tuh dari sawah mah kitu di kampung mah aya kana 8 bau nu diical teh baheula inget keur budak tatarucingan sawah sakotak hayang jadi 4 bau cenah kudu kumaha hanas urang mikir efek teh ai singan we di juru-juruna cenah 4 bau ai sia jeung di kamana wae 1 kaki fit sami sareng 30 cm 0,3 meter saelo tah aya saelo 0,688 meter ari saicak saelo pasagi sadim satapak jempol urang Sunda baheula sajengkal ditungtung inung leungeun nepi ka tungtung cingir eta sajengkal 20 sentian paling lah sajeujeuk sarua jeung panjang dampal suku kolot sakitu sajeujeuk matak king urang jeujeuhkeun cenah urang pancegkeun ti tincakanana kitu keun we saeutik urang jeujeuh we tah urang paskeun sadepa ditungtung ramo leungeun kenca nepi ka tungtung ramo leungeun katuhu upama dipentangkeun kurang leuwih 160 meter brai digebraikeun tah eta sadepa geuning sikabayan ngadepaan lincar sadepa dua depa cenah kitu satampah sagede dampal leungeun kolot tah kitu ieu bisi teu acan aruninga tah tos terang kieu mah meureun aya sabaraha hiji nu kudu diterangkeun ngaran-ngaran bangunan we lah bagan saung rangon di laut paranti pamayang ngalalauk
di Banten mah disebutna bagang. Balandongan adegan saheulaanan pikeun narima semah tempat kamonesan nu karyaan dinu hajat lah keur ngiuhan tamu segala kitu balandongan. Bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan parentah pimpinan, parentah raja zaman baheula mah. Bale desa kantor pamong desa. Bale kota kantor wali kota. Bale watangan kantor pengadilan. Jelema-jelema kade ulah ungah bale watangan, ulah urusan hukum, urusan pengadilan sieun sing balik atuh kalakuan teh ulah ka bale watangan kitu. Bedeng imah leutik atawa imah di petak-petak pikeun pagawe leutik upamana keur kontrakan. Cik nyarieun bedeng sancan ngabangun gedung teh bedeng heula. Di mana di Bandung? Aduh ngabdi di bedeng nuju di damel panemok kitu. Aya oge bedeng teh pabinihan karet kopi teh sok disebutna bedeng. Nya. Los adegan biasana tara dibilikan sabudona paranti nyimpen bahan piimaheun di elos ngan ayeuna sok diparake dagang elos tadi kitu. Garduh wawangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan atau pangreueuhan anu ngarona ayeuna sok disebut posko. Zaman baheula mah garduh kulisi cenah nguriling ka garduh ningali rona keur belum sampe tong hares teuing euy itu sumuhun juragan kitu. Gosali adegan tempat digawe panai. Panai lah tukang nyeun parabot, tukang nyeun bedog, nyeun bangunan eta teh paragi eta nyeun panai disebutna gosali. Ari imah mah geus terang sadayana ista gedogan kanang kuda. Jobong kamar atawa kamar leutik nu nempel di imah batur eta jobong. Jongko kios kokos tos tararang eta mari kios teh kerah diterangkeun teh terang kios-kios mah teuing-teuingeun. Karapyak kanang muning atau kanang sapi teh karapyak. Jadi baheula mah Dayak kolot disebutna karapyak eta kanang muning kanang sapi. Kayaknya kobong kamar leutik. Langar nyaho eta mah leuit nyaho lio paranti nyeun kenteng atau bata. Merdeka Lio. Sumuhun Merdeka Lio, malah lio genteng. Tah ieu di mana ya duka ya ibu-ibu nolol dina kaca. Pagupon kanang japati paranye kanang hayam kade ulah patuker rangon saung luhur nu aya kolongan biasana paragi ngintip sasatoan saung lisung tempat nu eta soronoi wangunan leutik nu ditempelkeun ka imah dipake nyimpen kai parabot nyawah jeung sajabana tajuk masjid leutik di pakampungan. Tah ayeuna mungkin tos terang urang sunat teh beunghar ayeuna mah imahna potongan Spanyol potongan itu ya baheula mah aya potongan badak heuai capit kunting julang ngapak parahu kumereb suhunan jalopong tagog anjing eta imah urang Sunda. Laleungit ayeuna arsitekna jadi duka nyarah mun duka henteu cik atuh euy piara lebar sanajan itu bangunan itu hotel itu kitu urang seuri we alah da eta potongan teh badak heuai tah itu cenah villa itu sae nyaho aing julang ngapak. Yuk panginten cing no Kang Ibing ari Tangkuban Parahu cerita nyata saresna Tangkuban Parahu merupakan legenda anu duka saha nu ngarangna salaresna mah kalebat toponimi asal usul nama tempat meureun. Abdi Waanom upami hartos nahur pugur naon haur teh tangkal awi aya awi haur geuning nu koneng abi koneng ai pugur ngarang-rangan daunna eueuhan tak disebut haur pugur kita tuh Kang sejarah lemur abdi situ raja teh basa eta teu ngadangukeun alah ai bangsa situ raja matos jelas raja lamun situ dilanglang ku raja ditinggalian ku raja terus dilandian dinamian situ raja ka hartos panwana raja ge leuweung raja situ ge kitu situ raja nya tah kitu tai dharma mah tugas matak dharma raja teh kitu cing kaluhurkeun deko. Aduh marukan kita ngobrol kita resep nya resep wae uing mah lain bibisaanan bisi lalingiteun heup kok Kang bade tumaros di bisa kala Sang Hyang Tikoro teh nyata atanapi dongeng. Sang Hyang Tikoro sanes dongeng memang nyata dulu Danau Bandung tobros didinya mengalir ke bawah sekian ratus tahun juta tahun. Lalu lama-lama saat juga eta bobocoranana lamun nyeun panci nu bocor tah marecret kadinya nepi ka tinggal panci saat tah Bandung ayeuna teh saat eta tidinya jadi sanes dongeng nya. Sang Hyang Tikoro itu Sang Hyang itu dari kata hyang itu yang dihormati yang ditakuti eta Sang Hyang
seperti Sang Hyang Abhyasa, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Indra. Zaman harita kepercayaan orang Sunda karena para hyangan, para rahyang dianggap para dewa. Aya Sunan Ambu, makanya aya rahyang banga sanes haryang, makanya aya parahyangan, tempat para rahyang, tempat para dewa sanes priangan, parahyangan itu tah. Kang Ibing dupi kue barayot aya keneh aya di Garut Meseur tah. Naon disebutna burayot nya kitu da kue ngagayot kitu. Sok teraskeun diko ieu anu naroskeun ngawa SMS di Walerso teh. Kang ari silsilah Sumur Bandung aya dua. Kahiji nu di Pangarang, kadua anu aya di gedung PLN. Nya kitu PLN itu teh PLN. Dugi ka ayeuna ge aya keneh cenah eta teh tengah-tengahna kota Bandung. Malah ceuk nu ngageugeuh mah di alam lembut, disitulah Nyai Putri Dewi Sumur Bandung berdiam sebagai penguasa Bandung di alam kesanahnya.